Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang kelas genep. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui anggo diajar bahasa Sunda. Mugia sadayana sehat sareng dipaparinan kaberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran ayeuna nyaeta urang tiasa ngahaluangkeun undak usuk basa. Pek urang kawitan ku bacaan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Undak usuk basa ayeuna urang haluangkeun nganggo lagu balonku. Tos siap mangga urang kawitan. Abdi miyos bapa angkat, abdi dongkap bapa sumping, abdi wangsul bapa muli, abdi terang bapa uninga. Alah sakali deui yah. Abdi neda bapa tuang, abdi nyanggem bapa nyarios, abdi nanya bapa naros, abdi nguping bapa ngadangu. Alah ya. Abdi mondok bapa kulem, abdi mandi bapa siram, abdi ngabantun bapa nyandak, abdi ninggal bapa ningali, abdi gaduh bapa kagungan, abdi hoyong bapa palai, abdi nyungkeun bapa mundut, abdi sorangan bapa nyalira. Yo, abdi isin bapa lingsem, abdi diuk bapa calik, abdi hilap bapa lali, abdi udur bapa tedamang. Mangga ku hidup biasa dihaluangkeun undak usuk basa. Pek dijieun video heg ku anjeun kirim kana GCR. Nah, kalian bikin ya lagu seperti ini, dibikin ke bentuk video, ntar kalau udah selesai dikirim ke GCR ya. Kitu we diajar poe ayeuna.